Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang macakeun tafsir juz amma karya Ustaz Suhendar. Ayeuna urang ti mimiti macakeun panganter anjeunna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat jenengan Allah nu maha welas tur maha asih. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur, sangkan jadi panggugah rasa, anu jadi sarining kalbu, tarate hate malati ati, sangkan jadi pangemat aworna kedal ucap jeung amal. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu takabur panuras rasa. Nyeseuh gegeuleuh galeuh nyapukeun ria sum'ah anu pasolengkrah dina manah sangkan ulah aya gumede nu sumare dina hate nu sok jadi hahalang zorelatna teja Al-Qur'an kana manah. Ngarumpak tembusna cahaya kudus kana kalbu dipiring ku kalimah syahadat lir janji pasini hamo lancak linci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya mo rek ngijing sila bengkok sinebah ka Allah Subhanahu wa taala sejak usuk nutur galur sunnah Rasul. Aya kamelang jeung kahariwang nalika jadi relawan tsunami jeung gempa bumi di wewengkon Tasikmalaya pakidulan sababaraha taun katukang. Loba korban anu aral jeung subaha alatan musibah rongkah anu karandapan ngahancurkeun pakaya anu jadi sumber kahirupan sapopoe. Kitu nama tengah bibisani lantaran hirup di pangungsian ngan ukur ngarep bantuan anu daratang bari sakapeung mah loba disalahgunakeun. Aya tafakureun nalika nepi di bibir basisir Cipatujah, aya tangkal kalapa meh antal kana cai laut, teu sedengkeun wangunan anu ngajung kiring kabeh rata jeung taneuh teu walakaya nalika ditarajang tsunami. Manah horeng tangkal kalapa mah boga akar laleutik tapi kerep anu nancep kana jero taneuh sehingga nalika datang tsunami nagen teu kapangaruhan lamun seug kaum muslimin mibanda akar akidah anu kuat seperti akar kalapa tinangtu moal aya anu pindah pilempangeun ganti keyakinan serta bakal tabah nyang harapan tsunami jeung gempa bumi utamana tsunami moral jeung gempa akhlak. Sakitu wae macakeun panganter tafsir juz amma karya Ustaz Suhendar. Qul qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.